Alhamdulillah kenging rezeki deui nya. Saminggon ayeuna tos aya 4 kali mapanginten diulem ngaos kanggo salametanana teh anu 7 sasihan deui. Henteu 7 sasihan sadayana sih aya anu 4 sasih oge. Geningan seueur nu nuju hararamil teh nya. Ngiring bingah we abi mah alhamdulillah sing sararehat, sing palanjang umurna, sing salalamet engke dina ngalahirkeunana. Amin. Tah upami uleman anu ieu mah 7 sasihana alo ti bapakna. Naonnya disebatna teh ponakan ipar kitu. Pokona mah eta we. Tah ayeuna aktivitas rutina nyaeta muka alas, berkati pangaosan nembe. Puguh mapaan ieu teh tos diarantosan ku para bocil. Hoyong enggal-enggal di emam cenah oge. Teu lami bade emam teh ting tarorojo ieu rerencanganna si teteh. Tapi ieu teh masih keneh ponakan-ponakanna emakna nya. Atanapi murang kalihna raka abi. Bubuhan hampir sababadan sih sareng murang kalih abi. Janten rame we. Tapi nya emakna muka alas ieu teu kunyalira oge. Kusabab aya barudak anu sanes ku emakna teh ditawisan tapi da aralimeun geuninganan. Tos dipaksa mah lebih lipajarkeun teh ditawisan. Tapi da saurna teh atos emam abi mah. Nya tos we ieu teh ngahuapan si teteh jeung si Sujanang we. Bari da sami emakna ge sok ngiri ngahuap ari ngahuapan barudak teh. Tah geuning ieu baraya eusinana teh nya aya sangu jeung balad-baladna. Lah teu kedah disebatan da pasti tos tarerang. Ieu bari emam teh kot rame teh barudak bari bercerita kitu geuninganan. Ari barudak ieu maning sagala dicaritakeun. Pokona nama rame we ngadangukeunana oge nya.